Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang danguri sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halu tea geningannya anu manis anu kompot anu pangkasepna sa Jawa Barat cek mah eta oge nya. Dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjara kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejak neraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu ka-30 genep nya palawargi sadayana. Ieu mangrupikeun karya fenomenal ti Kang Rompis Kang Yepi Cahyadi teh geuningan anu pangkasepna sa RT. Kumaha tuh ieu salajengna lalakon Dewi Sekar Taji teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hila panu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi sing tiasa janten rencang nu ngahiburnya ka palawargi sadayana kanggo ibu-ibu bari masak nyusu gegerona bari ngarumpi deui jeung ibu-ibu ngobrolkeun ibu-ibunya oge kanggo bapak-bapak bari nyikopai siapkeun cikopi nanya bari ngabaheuh hayu dud samsai ditepas ngabayangkeun bohay dina dongeng oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat bangunan di pasar di pabrik di kantornya di tempat cukur bari nyupiran pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di panggumaraan bari kitu sakedik wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh cenah jadi rencang damel cenanya teu kesel teuing. Oge ulah hilap di like di komennya komen dina alur caritana kumaha naon we atuh bebas pokona mah nu teu komen budugnya bisul boson belek bengek. Saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring da simkuring masanes dina radio ngadongengna ieu mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari khususna dina widang dongeng Sunda nya ngawawaas deui zaman baheula kitu nya khusus kanggo barudak baheula nu geus jadi kolot kiwari. Tah saumpamina ngaros kahibur tiasa tah ngapresiasi kana nomor dana ieu sabaraha we saiklasna nya supados tiasa abdi ge ngapresiasi kanggo pengarangna nih lancarnya karya dongengna. Supados tinyangklong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian anu ka-30 genep. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Heuleut sawatara waktu sagara si Jaid Katut Komala geus anyog kawates dayeuh santigi gapura agreng juju luluhur minangka ciri mandiri pamangku lawang dayeuh santigi. Kuda sagara Katut Komala ukur ngiciprit lantaran jajalaneun teh pinuh ku jalma-jalma nu rek ngajugjug ka dayeuh santigi. Komala umat imut saking katarik atina ningali kayaan didinya nu sakitu ramena. Dayeuh santigi wewengkona memang katata tatangkalanana pating jalajar mika sieup lebah sisi-sisina jajalaneun. Jujukutan anyar nyacar ngampar meh satungtung deuleu kembang kertas warna-warni ngayang-ngayang ngaruntui sapanjang jalan anu kaliliwatan. Endah ti jauhna gunung-gunung ngalingkung patingjung ngiring puncakna kakungkung awun-awun kawas nu ngahaja nyamuni najan wanci geus tunggang gunung langit caang cangra lenglang tayang mega nu ngahalangan
Dibeh kulon cahya layu ngahibaran matak endah samangsa di sawang. Teteh lapisan, tatar pasundan mangsa bihari maka cida endahna, tempat para dewata ngahiyang wewengkon agung gesan para widadari Sukaseri nepakeun pangirutna. Teu aneh wanoja Sunda maka celukmi boga rupa camperni, lantaran geus aya terah ti para luluhurna. Kitu deui jajakana kararasep jeung gandang, kumaha we Mang Ian tukang ngadongengna? Atukeun wae atuh muji sorangan muni ulah. Ulah. Panon komala neuteup antep kana hibarna layung, hatina pating seredet bet asa waraas teu puguh rasa. Kujongjona nyawang ka luhur langit, sakadang kuda teh leumpangna mingkin ka sisi. Jedu antukna mah ngabadug tukang putu anu keur leumpang bari nanggung daganganana anu ngahiung. Tukang putu teh ngabangkieung meh-mehan ti kusruk jeung tanggunganana. Kabina-bina teuing mawa kuda teh tangka nyisi. Kapan jalan teh sakieu lalegana atuh. Pokna tukang putu panuna muncereng ka komala. Puguh bae komala teh ngarasa reuwas, rumasa manehna anu salah. Tapi lain oge komala lamun daek ngaku kana kasalahanana. Saha sia teh? Kumaha wani popolotot ka aing? Ngaranna ge sato deuleuh teu gableg polo. Wajar we lamun neungar oge, bari nage taya kagadag kalakuan teh. Geus kolot kalak ngagugubug torotot heong. Ceuk komala buncelik, leungeunna geus nyekelan gagang pedang emasna. Puguh bae atuh tukang putu teh tangka ngaranjung, kasieunan eta awewe teh metakeun pedangna. Manehna geus boga angkeuhan, lamun komala teh salah saurang jawara anu rek miluan kana pasanggiri. Punten Den, rumaos pun Mang anu lepat. Pokna tukang putu pupurungkutan. Sagara katut si Jaid ukur nyerangkeun ka komala teu wanian ulu biung. Ke, ari eta teh mawana naon? Disadang ngahiung matak tungi geuning kana ceulina? Ceuk komala deui, panuna nyidikeun kana tanggungan anu teu leh ngebul bari disadang ngahiung. Susu? Sanes Den, sumuhun aksa teh, pun Mang teh nuju icalan putu manawi. Walon tukang putu bari anger pupurungkutan awahing kusieun. Sajongjonan mah komala teh ukur ngahuleng kawas aya nu keur dipikiran. Usah teh asa teu parok teuing nya, nepikeun kaluluasan ngajualan incu. Namana incuna buah geus payu kabeh sugan mah. Ceuk komala bari mencerong ka tukang putu. Tukang putu kadon colohok, sirahna asa baluweung ngadenge caritaan komala. Abungkeun jalma beunghar, aing dagang kue putu oge pajarkeun ngajualan incu cenah. Boa beunghar-beunghar ge burung eta jelema teh kitu. Tukang putu ngagerentes. Hap-hap? Sanes Den, hapunten maksad Den. Maksad pun Mang teh icalan katuangan namina kue putu. Pokna tukang putu ngajentrekeun. Komala turun tina kudana, panon komala nyidikeun kana kue putu anu ngebul kene, kawas namah can pati lila dijahitna. Jadi ieu teh sabangsaning kadaharan? Cik, kuring ngasan heula nya? Pokna komala bari nyokot kue putu 5 siki, lawon hejo anu nutupan beungeutna teh disengledkeun saeutik kabeh luhur. Tapi sok sanajan beungeutna ditutupan ku lawon, tapi keukeuh gurat geulisna mah anger bae natrat. Tukang putu teu sirikna molotot manco kanu herang, manehna teu sadar nepikeun ka ngacai.
Tetela geningan, kue incu teh ngeunah mang. Eta nu geus aya wadahan kabehnya, tapi anu bieu di dahar mah tong diitung eta mangasaan. Ceuk Komala deui bari mukaan awi leutik anu disadang ngahiung, ku Komala dialak ilik imeutna keraanan, atra sakapeung tarangna kerung, dampaleungeun Komala di deang-deangna luhureun liang anu ngarebul, kadenge pating jareos awahing ku panas. Tukang putu tangkabun celik ngarasa kaget meureunan ku polahna Komala. Mangga nyangakeun Den. Ceuk tukang putu ngasongkeun kueh putu benang mungkusan ka Komala. Kueh putu gancang ditampanan ku Komala bari mikeun duit ka tukang putu. Ngan basa Komala rek hanjat deui kana kudana, tukang putu teh ngageroan. Aya naon deui? Kapan sidik kue incuna geus beak di bajong kukuring kabeh? Pokna Komala bari kerung. Sanes men, ieu bade nyangakeun angsulanana. Walon tukang putu bari ngadaregdeg. Angsulan? Pokna Komala ni kukur, panuna nyidikeun kana duit kencering 5 sikina dampaleungeun tukang putu. Kadiekeun bae 3 siki, kop anu 2 deui meuker anjeun. Ceuk Komala deui bari nyokot duit kencering 3 siki, inyana gancang hanjat kana kudana. Hatur nuhun Den. Ceuk tukang putu bari rengku. Komala teu nembalan, inyana ngeprakeun kadali kudana, sakadang kuda teh lumpat ngiciprit. Usaha teh moal maju-maju, aing mah ngahaja meuli daganganana. Tapi kadon mere duit ka aing. Ih, dasar jalu mah kabeh ge purunyus, teu gableg cedoh. Ceuk Komala ngagereneng sorangan. Basa ngaliwat ka palebah sagara, Komala maledogkeun imutna. Hampuranya lain eueul mung mere kue incu, tapi rasana pahang jeung baringan ieu teh. Ceuk Komala atra bahamna samutut ku kueh putu. Sagara ukur ngusapan sirahna ngerasa leuneng ku polahna Komala. Kabina-bina teuing jang, keur galak teh kacida pisan kumedna si Nen Komala mah nya. Pokna si Jaid bari neuteub kanu indit. Sagara teu nembalan, gancang bae ngeprakeun kadali kudana nuturkeun ka Komala. Basa anjog kapuseur dayeu santigi, Komala beuki guliga. Panuna rudat reret nengetan kayaan didinya, jalma-jalma ngalut ngeungkeuy ngabandaleut, jajalanun tangka heurin usik pagiling gisik meh taya reureuhna. Sok komo ningali nu daragang pating jalajar mah, Komala beuki bungah teu sirikna hayang surak bari ajerag-ajeragan. Kuda sagara leumpangna ti heula dituturkeun ku kuda Komala. Sagara boga kahariwang Komala nyasab, sabab ningali jalma nu sakitu nayektekna badis nyiruan pindah. Kuda sagara mengkol ngenca ngajugjug ka taman santigi. Di lebah dinya jalma mingkin pohara anu daragang saincak-incak padukdekan. Komala ngusapan sirahna awahing kuleuneng ningali jalma nu sakitu bereyeukna. Neuleuh jalma banget ku pohara kieu mah, matak leuneng kana huluna. Rek nanaon abring-abringannya? Padahal mangajare dogo digogo bari maraban kotok. Sugan aya dangdut kitu di dieu teh. Buah-buah aya inu. Ceuk Komala ngagereneng sorangan. Eta nu dagang tangka reuteum kitu geuningan. Na dagang nanaonnya? Tadi aya nu dagang kue incu. Duh, palang siang di dieu mah aya nu ngahaja dagang kue mitoha meureunnan. Aing mah mun heuh jadi tukang dagang rek dagang maru we sekalian. Ceuk Komala deui, panuna teu leh rutret nengetan kayaan didinya. Si Jaid turun tina kudana, dititah ku sagara sangkan maluru heula ngeunaan pagelaran pasanggiri. Kuda sagara katut Komala ngaliwatan abringan jalma nu marake baju pangsi. Tetela eta teh Jatnika kairing ku para murid-muridna. Nen Lastari gancang tanggah ningali ka sagara, sabab kudana ngagilisir hampir ngabadug awakna.
Panon Den Lastari nyidikeun ka sagara boga rasa asa kungsi lawung. Asa ngalenyap ieu teh ditinggalian teh bet kawas Kang Sagara. Tapi lalaki mah kacida kasepna pedis anak pangagung luhung. Buat teuing kita eta jalma teh jawara nu sarua rek miluan kana pagelaran pasanggiri. Pokna Den Lastari ngagereneng, panuna teu kebat lantaran kuda sagara teh kaburu mengkol ka salah sahiji warung. Sagara katut komala gancang tarurun tina kudana, duanana narungtun kudana rek dicangcang dina tangkal kai. Goleber aya manuk hiber terus bae entrep kana tak-tak sagara, tete la eta teh si Cuy, dadali emas kukutan sagara tea. Si Cuy tangka bacetrot badis keur cumarita kadununganana. Nah, kamana wae lain teh Cuy? Ngaleungit teh badis ririwah bae. Pokna sagara bari ngusapan hulu si Cuy. Si Cuy ukur bacetrot, sakapeung meber-meber jangjangna. Lah, kos nu ngarti wae baca jeung sakadang manuk. Cek komala geui ka sagara. Nyeta teu ngarti ukur bisa ngelebah wungkul ieu teh. Walon sagara bari nyerenge seuri. Manuk anjeun teh geus lila ngablu ka alas geledegan, nganteur si leor kukutan kuring. Cek komala deui bari nuduhkeun kana luhureun kai. Bre didinya aya sakadang orai ngadagog, awakna ngabugigag meulit kana dahan kai. Tapi sakadang orai teh katinggalina ukur ku komala jeung sagara, kunu sejen mah teu katempo. Si Cuy ngageleber deui terus bae entrep na dahan kai luhureun si leor. Sagara sapok-pokeun rek nyari tangan kaburu kapihelaan manten ku komala. Ayo montong loba ngahuntu, geus teu kuat ieu teh beuteung nandangan tunggara. Har, bieu teh panci keneh ngadahar kue putu apanan? Walon sagara bari colohok. Kapan cek kuring ge rasana barinyan, teu matak jadi seubeuh kana beuteung. Hayu, lain molohok badis cari kabeureyan. Pokna komala deui bari miheulan indit ka warung. Sagara teu nyarita deui ukur nuturkeun ka komala. Basa anjog ka warung, sagara minta sama kanu boga warung rek ngadon ngampar lebah dinya. Keke, nyai teh rek dahar naon? Kade ulah dadeg lar teuing nya, bisi duitna teu cumpon. Ceuk sagara ngingetan ka komala. Bleh, rek dahar ge tangga diwatesan geningannya. Yah, montong pedit jadi jalma teh. Pamali teh, matak hese ngalah rejeki. Ngaheureutkeun kana usaha. Jug, pesen bae sakayang. Ulah ngarasa kagarungan lantaran dahar mah kudu anu ngarareuna. Tah, perkara duit mah tong salempang. Loba kuring mah. Walon komala bari nembongkeun duitna ka sagara. Panon sagara tangka buncelik lantaran duit komala teh kacida poharana. Yeuh, bisi hayang apal? Samemeh kuring init ka dieu. Kuring ge geus ninggalan duit ka amu katut ka abah. Ceuk komala bari gasik nyakuan deui duitna. Ngadenge caritaan komala, sagara asa kagagas, sok sanajan adat komala teh rada mahiwal, tapi kakolot sagara mah miboga rasa kanyaa. Hatur nuhun geulis, tos saatnya kasepuh pun engkang. Pokna sagara atra dumareuda. Sok-sok kira pesen kadaharan. Lain luak lowe badis bikang kalakuan teh. Asa ngararewa teuing deuluna ge. Ceuk komala deui atra bangkenu. Kila, ari si Baheud ka mana? Teu kajeung geuning aya di dieu. Ceuk komala tumanya ngeunaan si Jaed. Si Baheud, maksana Kang Jaed gitu? Kang Jaed teh dititah ku akang pikeun maluruh ngeunaan pagelaran pasanggiri. Kapan urang mah anyaran datang, moal apalkan aturan pasanggiri. Akang rek pesen heula kadaharannya. Walon sagara bari gancang cengkat.
Meuleut sawatara waktu kadaharan geus ngajagrag loba rupana, daging hayam pais lauk katut dengan sangu sejena ngagelar dina samak. Si Jaid geus kadinya deui, brak bae tiluanana dalahar tangka kokomoan awahing kulapar. Kangaranan geus nyorang lalampahan jauh, geus tangtu awak teh karasa leuseuh, sok komo komalamah omprengna teh lian ti rewog oge kacida gancangna deui, teu nolih kana hancengan batur, mame mom sorangan kawasieun kabeakeun. Rengse tina dalaharna sagara katut si Jaid pating kelepus udud, ari komala ukur nengetan kanu keur lalar liwat anu meh taya eureuna. Jadi kumaha cenah Kang perkara pasanggiri teh? Na geus meunang iber kitu, bisi bae urang lat datangna. Pokna sagara ngamimitian cumarita. Berkah Jang, akang geus menang beja perkara pasanggiri. Tadi teh akang tatanya ka batur, tempatna para pupuh pasanggiri. Kabeneran tadi teh aya jalma nu haat nuduhkeun tempatna. Ceuk pupuh pasanggiri anu ngaranna Raden Raksadewa. Kasakumna jalma nu rek miluan kena pasanggiri kudu datang ka ruangan Banyu Dewa. Urang tiluan teh bakal dipariksa ti mimiti ngaran asal mur katut nu sejena. Waktuna mah 2 poe di ti ayeuna. Lamun ngaleuwihan wates waktuna moal ditarima. Geus rengse perkara eta, sakabe anu rek miluan kana pasanggiri teh bakal dipentesel awowosena. Hal ieu teh mangrupakeun hiji tareka sangkan anu rek minton teh bener-bener jawara linuhung anu weruh ku pangarti. Tah, anu geus lulus sarta diunangkeun miluan kana pasanggiri mah bakal dibere tempat pangrereban sakalian jeung nu nganteurna deui. Kitu deui dahar katut pangabutuh sejena kabeh ditangges ku pupuh pasanggiri. Ngadenge kieu mah akang teh ngarasa bungah Jang, moal mikiran perkara waraga dapanan meureunan. Walon si Jaid ngajentrekeun sagala rupana ka sagara. Ngadenge caritaan si Jaid sagara kacida bungahna, satadina mah sagara teh ngarasa baluweung mikiran waragad salila cicing di dayeuh santigi. Kangaranan hirup di dayeuh sagalana undak beda pisan jeung kahirupan di pilemburan. Ngadenge kieu mah kuring ge ngarasa bungah Kang, dina poe isukan urang indit ka ruangan Banyu Dewa ngarah jongjon. Ari cara mentesna kumaha cenah Kang? Susuganan bae akang apal? Ceuk sagara tumanya deui ka sobatna. Nyaho teuing atuh Jang, kabeh ge tah nu apaleun. Kawasna eta mah rusia pupuh pasanggiri Jang, sangkan teu jadi pacogregan. Lamun ningali sareat mah nu rek miluan kana pasanggiri teh aya kana ratusna jalma apanan. Walon si Jaid deui ngajentrekeun. Ari komala ukur ngabandungan kanu keur cacarita imeutna keraanan, tapi sok sanajan kitu komala apaleun aya kakuatan linuhung anu ngungkung di sakuliah Taman Santigi. Eta kakuatan teh teu bisa kasungsi ku pangartina sabab meh sababad jeung pangawasana. Najan sagara miboga kasakten linuih, tapi komala bisa keneh nguntuk mun seug teh mah kudu tarung. Tapi pangawasa anu ngungkung di Taman Santigi kasaktena teh kawasa kocoran jeung dirina. Geus teu ngoba ngadubah ku atuh, kuring hayang reureuh heula, bau belenok deui. Perkara rek dipentes pangawasa mah tong jadi pikiran, pikeun kuring mah najan beak sagentong oge moal jadi matak. Sok ditu bayar heula urut daharna, bari sakalian nyangan tempat hees. Ceuk komala kawas geus apal kana tarekah para pupuhu pasanggiri anu bakal mentes kana wowosena. Sagara ukur silih reret jeung si Jaid teu ngartieun kana caritaan komala. Duitna mana Nyai? Ceuk sagara bari mencerong ka komala. Eta si Dayut, tangka hitungannya, ya jadi jalu teh kutud pisan. Keur dahar ge wasa menta ka bikang. Tah, kukuring dibere. Sakurang nama tamahan bae ku anjeun. Walon komala bari mikeun duit ka sagara. Sagara teu ngomong deui, duit ti komala teh gancang di tampanan bari gasik indit rek babayar heula urut daharna.
rengse babayar ka warung sagara kairing ku Komala katut si Jaid arinit ka Taman Santigi rek nyangan tempat pangrereban samemeh indit kudana di PHP-keun heula kanu boga warung. Pemirsa sadayana, pemirsa sadayana, waktosna barantos tenyekapan deui. Aduh, beuki panasarannya ieu lalakon Dewi Sekartaji. jadi penasaran, ieu teh Komala jeung Dewi Sekartaji teh nah boga ilmu nu sarua kitunya. Jadi garagah ya. Dewi Sekartaji gagah, Komala gagah. Malahan Komala mah saluhureun sagara da memang eta mah incu guruna nya Komala mah ngan masih misterius jeung aya dua nu mirip teh nya dua hal teh. Nyaeta pedang emas gitu. Jeung geulisna sugan we sagara teh nya ka Komala nya ka Dewi Sekartaji nya ka nu baheula tilu dua kira dua we cukup. Udang deh tepangdang deui sareng simkuring sagara carogena Dewi Sekartaji sareng Nyi Komala. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.